Taya nama orang mimitian masak naon cing nyaita ieu teh masak leunca apal teu leunca naon bahasa Indonesia na leunca heueuh teu apal urang ge lah lieu mikiran bahasa Indonesia na leunca. Taya nama urang pipitan heula leuncana dalam jeung pakang nama moal enak dihuapkeun jeung pakangna pira ku diasakan jeung pakangna jadi urang pipitan heula nya. Moal kabeh diasakan leuncana mah mipitan nama satengahna we geus beres mipitana taya teh. Lanjut urang siapkeun samarana aya tomat aya cengek aya bawang bodas bawang beureum geus we sakit. Urang sulap we nyiksi kana mah geus beres nyiksi kana diantep heula aya nama urang nageunkeun heula katel keur naon keur ngagoreng terina heueuh terina urang asakan heula satengah mateng ulah garing teuing lamun garing teuing mah teu enak cek urang mah resepna rada liat-liat. Terina mah geus digebruskeun ieu teh geus satengah mateng urang angkatkeun urang lanjut ngagoreng bumbu nu tadi samaran tadi urang gebruskeun heula terina tah geus digebruskeun terina sok urang gula goreng soalna naon tadi teh samarana geus asak heueuh tah ayeuna mah gebruskeun leuncana. Taya nama lanjut di gula gole ta ieu teh lencana teh mun enak mah jeung oncom cuma oncom teh sok tara geunah kana beuteung anggeus we jeung teri nu aya. Da jeung teri ge ieu teh enak komo deui make honye apal teu honye nyaeta kecombrang mantep ta ieu teh pake cai saeutik supaya naon teu haus. Aya tahu gelotak gelutuk hiji geus we gebruskeun sakalian daripada lebar eueuh nu ngahuapkeun. Tah make samarana mah biasa we royco saeutik make gula we rada loba soalna pasakan urang mah resepna rada amis kitu we nya. Asal ulah amis peueut we teu enak meureun amis peueut mah meureunnya kolak ngaranna. Tah geus kitu mah urang tutupan bukakeun deui soalna naon poho deui teu make salam ieu teh ngagidik heula ka kebon metik heula salam. Beda we atuh ngaraseurngit make salam ayeuna mah nungguan asak we. Ulah poho digula gole deui supaya bumbuna ngarata heueuh. Teu karasa geuning ieu teh geus asak ayeuna mah urang pareuman we heula komporna tah ieu nu jadina tempung geus ditakeun kana mangkok ieu teh meuni nikmat. Taya nama orang mimitian masak naon cing nyaita ieu teh masak leunca apal teu leunca naon bahasa Indonesia na leunca heueuh teu apal urang ge lah lieu mikiran bahasa Indonesia na leunca. Taya nama urang pipitan heula leuncana dalam jeung pakangna mah moal enak dihuapkeun jeung pakangna pira ku diasakan jeung pakangna jadi urang pipitan heula nya. Moal kabeh diasakan leuncana mah mipitan nama satengahna we geus beres mipitana taya teh. Lanjut urang siapkeun samarana aya tomat aya cengek aya bawang bodas bawang beureum geus we sakit. Urang sulap we nyiksi kana mah geus beres nyiksi kana diantep heula aya nama urang nageunkeun heula katel keur naon keur ngagoreng terina heueuh terina urang asakan heula satengah mateng ulah garing teuing lamun garing teuing mah teu enak cek urang mah resepna rada liat-liat. Tah terina mah geus digebruskeun ieu teh geus satengah mateng urang angkatkeun urang lanjut ngagoreng bumbu nu tadi samaran tadi urang gebruskeun heula terina tah geus digebruskeun terina sok urang gula goreng soalna naon tadi teh samarana geus asak heueuh tah ayeuna mah gebruskeun leuncana. Taya nama lanjut di gula